Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilujeng enjing pamirsa sadaya. Tepang dari sarang simpuri Amanda Insan dina program Huruf TV. Di dieu abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan melak pare anu dilaksanakeun di SMA Negeri Situraja. Poe Jumaah kaping 14 Februari 2024 di Sekolah SMA Negeri Situraja ngayakeun kagiatannya eta melak pare. Anu dugikeun ka kadatangan ku para TNI, salah sahijina nyaeta Maijen Kunto Arif Wibowo anu mangrupa budak ti Wakil Presiden kagenep nyaeta Bapak Tri Sutrisno. Lain saukur melak pare, didinya ge ngayakeun bazar anu dilakonan ku sadaya kelas 11. Kangge info salajengna, mangga urang sanggakeun ka Citriana numutakeun anu aya di TKP. Mangga Citriana. Pangkeun simkuring Citriana di dieu abdi sareng salah sahiji murid SMA Negeri Situraja. Teh tiasa nyuhunkeun waktosna sakedap, di dieu abdi sareng teteh saha? Nami abdi Indriani A. Kinten-kinten saur teh Indri ku ayana acara melak pare ieu teh sae Saur abdi mah ieu acara teh saya pisan. naon anu matak sae ku ayana ieu acara teh? Sabab ku ayana ieu acara teh murid biasa melak pare jeung ngabudidayakeunna. Oh, ai pami ieu acarana dimulainya tabuh sabaraha? Ti tabuh 7 A. Oh. Awae anu kabagian melak parena. Sadaya murid di dieu ge kabagian melak pare sareng TNI guru-guru. Pami pare nu dipelak di dieu teh eta parena jenis naon? Pare di dieu mah jenisna pare Siliwangi A. Upami bajar anu digelar di dieu teh bajar naon ya teh? Bajar dahareun anu ti tiap kelas 11. Hatur nuhun kana informasina teh, wilujeng neraskeun kegiatanna. Sadaya persoalan atos dipedar ku abdi urang sangakeun deui kanu aya di studio. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.